kurang teka jalan tol seminggu sugan tinggal ngupload. Berarti iya pada kali itu ya ini seminggu. Telu poe ayeuna. Kamari mah teu. Minggu ieu geus 3 poe kali. Dihanap kamari mah lain. Iya. Oh. Dan keberang tuh kurang tengenang nama batur. Sepeda bawa ke ditu. Oh, mendingan mau sepeda. Oh. Power mah. Ini sakitu beki mahal tol tapi beki lobanya kendaraan. Kalau mau mobil kieu mah ieu truk. Namanya lewat mana deui lah. Oh, jalur utama ya teh. Makanan nu bos tol teh mah buset makin jaya tuh. Heeh. Nya bos tol tapi namanya bager ongko ka kaya teh ka belakang teh teh nya. Eta teh hamka. Oh, tapi mana bager ongko mana mah. Dicalonkeun kita daekeun jeung naon comereun duit loba. Oh, mana mah. Heeh. Nya enak mana penghasilan tol gedean gede eta. Hari jadi calon mah lieur heueuh mah. Heeh. Kudu ngaluarkeun duit loba. Heeh. Rame mah tak keur pelebaran jalan ke 2002 teh. Kurang dagang kopi ge beak 100 masa poe. Penyiaran kopi. Siap dan. Pelebaran jalan di dieu nya teh nya. Anu di sisi ieu. Oh. Pan lila mareto setahun leuwih. Iya, ayeuna mah ngeunah nya dibere pembatasnya ayeuna mah. Barato mah ketabrakan apa sorangan di kuat mobil kuat yang sapa di batang kala eta. Oh. Pernah bus teh naik ka kalau Ayeuna mah mang maksudna amit-amit nya jadi moal parah teuing ini mah aya pembatas ieu mah. Heeh. Ieu jalur ieu doang mang anu mun tuh di jembatan Baritu nya. Mun di ieu tah ayeuna mah nya anu jarangnya. Jarang alhamdulillah enak mah. Nyantong eta harunya. Ngaguling oge truk anu mawa kertas bareto di sering deh. Urang memang berminyak-minyak teh nya minyak goreng teh pas digoreng teh bebelatukan. Nya teh mah minyak kan asak pisan teh nya. Minyak kata. Minyak kata ge can di maksudnya can diolah deui. Heeh, rek pabrik. Digoreng teh bletak lah. Polisi kuat lobanya. Kamu kemari mah menang 3 mah di dieu ge deul cek eta polisi. Mobil. Oh, babari. Ya mobil pribadi, mobil ieu nya. Mobil truk unggul. Geus sidik atuh 50.000 mah asal dibikeun langsung mangkat. Ya eta kan geus eueuh nya ulahan tapi na aya keneh we nya. Anger lah. Anger pasti aya terus. Orang di desa sorangan teh jeung budak. Itu sorangan urang mah jeung mama jeung kolot urang we urang. Urang mah di urang sawin urang doang. Lanjutna cari kawin deui. Kayak lah ngerem heula. Oh lah. Aya mah kumpul. Agar mah kieu sulit ekonomina ieu mah beneran. Ekonomi sulit, kerja makin sulit. Tapi aya di wing jadi karyawan. Ih, urang mah harian mah pada toge. 110 tapi ka ayeuna urang mah bara tahun. Amun misalnya urang ka produksi mah maksudna karyawan urang semua aya. Yang urang di aya 5 tahun mah aya dinya di dieu. Di mimiti gaji 70.000 sapoe. Anu di Pancawati teh lain. Ieu tah. Urang mah ieu tah kabeh wing. Ciki mobil ciki. Yang si eta meureun si Wawan teh tah. Nu sok leumpang teh. Oh, si Awan Bencong.
main nama borongan, main nama bongkar muat kan. Getol sekurang tanya lempang ngal poe. Butuh. Oh borongan teh. Borongan mun bongkar muat mah. Main nama sacepuh poe meunang main nama minimal 30.000 teh. Oh. Di gajihana aya mingguan aya gajihana. Aya di urang eta tetangga si Adi teh budak tukang warung. Gawe didinya. Oh, karyawanna. Main nama di framing, main nama gawena di jieunan bumbu. Oh. Yang kurangnya sok ngobrol apa si Adi? Si Adi, si Rio didinya. Tanya si Adi teh bukan ka Bogor gitu nya. Bukan. Teu. Mun si Rio mah rek kawin si Rio. Heeh. Enak kan mainnya balik kampung mainnya. Pariwisata tamu isukan rame dah poe Seninna libur. Tanggal 16 eta teh muludan. Gua tah minggu Sabtu. Oh. Sampai Senin, minggu Senin berarti nya. Oh. Panjang tuh. Karena enak misalnya karyawan cangcit kan setengah hari, makan bener ngagas langsung. Oh. Emang balik meureun pemajikan mereka nya. Oh. Ese euy duitna. Kita mendingan di imah lab, di lab. Heeh. Dia tenang ya, Mang. Tenang. Menahan pisannya dia mah. Tenang, orang jeung dia makana Daripada dulu Karawang. adem, pikiran ge adem. Karena sok aja ka dieu, kopi ngopi we. Pemandangan kopi yang indah. Berarti nu bareto eta nu di dia aya kiri. Memang anu di kayu tutun ke sih. Ke mana? Kalau di dia tabrakan teh bareto. Oh lah. Channel eta di mana channel eta channel yang mana? Di TV official. Kayak kene nya. Iya. Kopi naon sih Mas? TV. Berarti itu bola. Masih PW PW TV official. itu mah PT gitu. Kalau nulis seperti itu. Eta. Ini beda jadi ini. Beda-beda loba. Loba euy. Tuh, ieu mah TV official. Eta TV official. Ieu teh Jepro. Ieu kucing liar. Ya, Ieu truk jalanan. Ieu TJ Collection mancing. Apa? Kebari nyieun atuh. Ya, syarat mah tinggal video we upload ka dinya. Eta teh channelna nu urang. Ya.
kayak di dia cekurati genep bulan yang lalu kita tanggal 8 kan baru itu kejadiannya tanggal 8 April Bogor Jaya. Iya kan balik kan. Nah saat kejadiannya kurang ke dia buat tinggi. Nyata cek kurang teh aneh. Piraku ingat bulan puasa bau. Bau segala. Tapi kan kaya bapak-bapak adinya cek kurang teh nyakar itu. Naon bau cek mana teh nya sana tumben bau. Bau itu teh ya. Bau bawang bodas lah bau nang. Oh, segitu teh jam 2:30 erek jam 3 rek imsak. Kalau juga nama mau dibereng itu kan dia mah kacau. Dia tapi tuh kejadian mah lep banget kan. Orang ge pogo isuk di bejaan teh ku babaturan. Cenah aya tabrakan di mana di eta? Aya cenah 10 menitan mah. Urang teh buru-buru kan dia EPS ka dia teh cenah jelema emang saeutik keneh. Aya beuki dia loba atuh urang teh jelema. Mungkin rame nah. Anu berita oge mobil anu di dinya buat lalumpang di masjid berita teh. Nama amang mau dibereng enggak gitu memang ada kejadiannya. Bisa lem dia buset amang mantep mungkin kita mah ketikanya mohonnya. Pan urang ge ka ditu ulaheun ku polisi. Temenan. Kudu nu make eta ukur edikat siga tina TV teh. Ada kejadian teh bau. Penting lah tuh. Bang bodas segala rupa. Cenah cek bapak-bapak itu. Soalnya sahur di saya mang. Hah? Sahur kita di dia. Terus di dia. Kurang sahur jam 2 nih. Bau berenya sahur dengan nyawa itu sama nama ayam jadian. Makanya cukur aduh biasanya sare liur-liur ke orang buru-buru kan dia. Itu nama batal biasanya. Mun sore cukur halado mau budak leutik di dia itu mana? Ngasuh budak. Masuk respon budak. Jalan tol Pasir emang di alus-alus tuh pada corona pas itu gimana? Atau duit per menit? Duitnya per menit di jalan tol mah. Eureun terwajeng cai. Alir terus. Kurangnya di Pacawati tak baca masih aya rest area dirinya di Kosambi. Pokoknya memenang 150-200 dagang kopi unggul. Ayo nama juga anjir ngalah duit meneh hese yang 10.000.